A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaid kurban. Nah, kamari pembagian daging-daging nantos. Kurban wajib yani kurban nazar ulah ngadahar kecuali lah ala kadar sahuap dua huap. Bila mun korban sunnah mah menang ngadahar seperti lu korban atau setengah lagi masalah setengahna disodakohkeun setengahna dilebok jadi setengah korbanlah setengah masalah eta korban sunnah tapi tetap utama nama bikulliha sanajan sunnah geus ulah hayang aya nu kieu tapi Zaid korban be bungeun nyana kanu nyana nama gas pancet ku sia tapi nyokot tina embe nu sejen hiji atuh sarua jeung teu korban nu nyana dikorbankeun haju nyana nyokot teh hiji jaloba embe teh aya 20 na gas aing mah tah korban teu hayang aing mah tos ku sia pencit jang sia kabeh kaceker-cekerna tapi eta kadeukeun dan eta tah malah meuli gede aya eta nu kitu tuh sama loba cenah basia eta ya Allah ya Rabb wari dalam rangka pembagian anak kulitna kumaha kulit tuh kan ai di urang mah kulit tadi bermasalah tadi masalah ai di Garut mah pun bermasalah kulit boro-boro kulit anu anyar kulit bedug ge kunya geus diintip bae di Garut mendak loba nu laleungit kulit bedug di Garut mah dipake dorok-dok nah Garut aya aturan lo aya tasaddaku bijilha yantafi'u bihi kulit embe korban ieu bisa disodakokeun be langsung saha anu erek mangga tapi bisa bae dimanfaatkeun kumanehanana keneh di urang mah mun nyaritakeun kulit teh atuh sapira kulit jang naon tapi ulah di Mekah ulah di Timur Tengah di urang kulit teh daerah Bandung Garut bepohar sebab kulit teh bisa dipakai jaket bisa dipakai jas bisa dipakai tas kebelah dituna bisa digoreng jadi dorok-dok tuh kan mahal sabungkus gede 20.000 teh Masya Allah di daharan we kurang orenganan kulit bedug atuh teh jauh ieu masalah geus atuh ku ari bae kulit bisa disedekahkeun memang atawa di alep manfaat goreng alep manfaat kumanehna jadi bedug hejae masalah kulit dimangfaatkeun jadi bedug menang satahun soe kan teu bisa dipake ulah hese-hese cokot goreng. Ih,
masalah teh halal teh kita tadi lagi atuh menang mencit ieu halal keretan goreng geus beres di dahar budak kita lah budak cenah duduk katonggongna wah ieu cenah harus ieu jerona aya bedugan ya Allah baheula mah rame bedug teh di urang daerah urang aya bedug 3 aya bedug 5 aya bedug 7 aya 12 barisaan baheula mah eta teh aya guruna atuh teu meunang satabeuh-tabeuna tinu leutik sagede kieu da tokon gede ih urang lamun ngadengekeun bedug baheula ngeunaheun urang urang leutik keneh eta lamun bulan puasa teh peuting sahur ngahudangkeun teh make bedug ngahudangkeun teh make bedug masyaallah kadedengekeun ting dung dang dung ding dung dang ting dung dang dung ding dung dang dung dang ding dang dung dang ding dang maksudna hudang sia siapa teu arti sia mah teu mal dipake ngahudangkeun sahur da eta teh sorana ge jaeu urang masyaallah kadedengekeun teu diturunkeun ta kuari na beuh bedug teh nakol bedug Jumat ge atuh pan di jam 8 duh kayaknya nimba deui ya kemenang 10 menit duh ya eta kadenge ku kabehan pa Jumat tuh engke asal jam 10 we karat duh bala mah kitu kuari bedugan malah dibidah-bidahkeun depan bedug teh dibidahkeun ti Kangjeng Nabina ora bedug berarti wali haram sote lamun dua di dieu aya teh lain bedug kendang ngaranna eta mah haram tah mah khusus yang make iket tah mah ari sabeula bae ada masalah ada bedug tuh ya iya kulitna disodakohkeun mangga erek dialap mangpaat bae hegae ieu kulit bedug kulit kurba ini masalah tapi lamun kulit dipake bayaran jang nu mencit teu sah nu mencit diupahan ku kulit teu sah sebab lo nu mantak teu sah pake upah kulit emang saha nu boga pan barang geus dikorbankeun maka ditu geus lain miliknya deui nu Allah nah kuari dipake muruhan anu mencit teu sah sebab nu boga geus eta mah lamun endek disodakokeun Allah tajang sia kulitna mah ai bayaranana lah kan encan bayaranana bikeun tandukna habek anu mencit tah ya jadi encan jadi nama nu mantak encan jadina eueuh nu boga Allah nu bogana dibayar ku kulit anu eueuh nu boga encan lamun memang tadina bicara per potong sabaraha namun yana ngomong kieu mah masalah geus aing nu mencit lah geus aing mah teh hayang dibayar yang penting mah aing mah kulitna ceker buntut ping-ping bae dua goblok bener sia mah sokot bae ieu ku sia kabeh sia teh tukang mencit lah ieu jadi kesimpulanna mah mun berbicara bayar itu jadi dibayar kecuali manehna sadar tadi namun bicara bayar aing mah daek mencit kan aya tukang mencit khusus mencit jagal kita kurang lantaran ai hiji beberedanan lah sapira hiji ku masyarakat ge ieu mah nu korbanna masyaallah di lembur eta datang ka 50 ku bau cak nu sombong aja eueuh aturan dinya 50 korban kabeh antilok aya paling ge hiji ku 2000-an tiga sagede kieu dicorokan gitu dah nu susah ge bingung kumaha masakna leutik teuing tuh ya Allah ai santri mah gampang beres sakieu
panjang nama dihijikeun santri mah babari aya sabaraha urangan ya 20 dihijikeun sanajan dicolokan dihijikeun beres dikakek-kekengkeun pan jadi loba maling horeng saware lah jagian anu Allah ieu santri boga dalil paling aduh ente jadi dia mah teman di Lampung tuh kuari anakna wa waladul wajibayu bau anak korbanan wajib bahasana walad ay walad bagus keluar beda jeung hamlu ay hamul mah metengan di jero beuteung kene aya domba dikorbankeun ay hektea reuneuh sapi korban reuneuhanana teu kudu dipencit indungna kireser barang diseser nya keluar aya anakan ternyata di jerona nah eta teu kudu dipencit deui kulub geus masalah masalah empuk gak cari tulangan sama kos gitu halal ulah hese-hese halal Masya Allah karim babari jasa teu kudu dipencit deui teu kudu kuari mah anakan anak mah geus di luar waladul wajibayu bahu anak korban anu wajib korbana Zaid korban sapi setahun kene mun ditanya jangan jang korban geus dinazarkeun ieu mah jang korban terus kunyana disisian baheula mata bahasa nyisian ditungtun beta di sisi galeng ngaranna nyisian nu matak ditungtun beusi mapal katanduran nu mantak ditungtun tidak didele-dele ku nu bogana ge nu bogana dihareup bari nyekelan tambang sapina di tukang ditungtun maksudna supaya manehanana teh nyatuan sorangan mantak dituntun abeh ulah mapal terus lempang barang nyileuk beak bah aduh tah aya nyisian lu tadi huma bapak ada luhur di sisi-sisi nadakan besok loba jukut-jukut budak kuari mah teu nyahoeun nyisian dah engke teh sabulan 2 bulan teu kanyahoan nu tatarina kuru jadi lintuh zian teh ngaranna nah urang ge bahasa urang ge ilmu kan ieu kosong kuari ieu disisian ngaranna ieu disisian saminggu sakali eta ngaranna keur nyisian tuh menang satahun teh alhamdulillah teu boga nana nyisianana mapal malulu bener siapa aduh ayolah teh ngaranna nyisian alhamdulillah barang satahun teh bener mun nyaritakeun wudu jadi bisa nyaritakeun salat jadi bisa nyaritakeun puasa jadi bisa eta berkat ngaji teu karasa ta per minggu lain cara santri cara santri mah ngaji teh ngaranna lain nyisian ngombong sama mun sapi teh mah tah ngaranna dikombong ayo kena jebeg eta ngaranna kombong sama ari nyisian mah ditungtun lalaunan teu kanyawan kuru sabulan 2 bulan jadi lintuh teu kanyawan tah ieu ge urang ngaji saminggu euy barang satahun teh teu kanyawan bener bisa mun ngajina nyisiana di jero lamun di Tangkal Ambon mah wallahu alam tah mah awak bae nu lintuh tah mah cenah kiai masuk bisa bayi kanyawan gue Tangkal Ambon mah wauhna ge jeung tukang uduk kang sate
tah ieu nyisian urang nyisian gerage ka Allah ge ulah loba-loba heuranan ai kiai mah nyaritakeun maca sholawat teh 444 sapeting atawa minimal 100 sapeting teh keur santen teh 44 bakeur satundu-tunduna dibaca bae eta makan geus beuki urang mah nyisian bae ba'da magrib 7 ba'da isya 7 geus sakitu penting lamun hudang ulah loba-loba 11 eta garana nyisian jadi lamun dahar mah 3 kali maca sholawat mah setik aya dahar gembul aya maca sholawat cemi nah aya kiai mah lain kiai mah aya babacaan gembul aya dahar leuwih gembul kitu beres oke pan aya bahasa kieu cenah ge hari anu tani mah neangan nepi rezekieunana di sawah hari pedagang mah di pasar hari kantor mah di kantor hari kiai mah mentang mata ti peuting da eta teh bahasa sompral padahal mah teu neangan teu naon atuh ngan hikmah tidak mentang mata insyaallah lamun kiai mentang mata di jam 12 datang ke subuh insyaallah isuk-isukna tunduh be pokokna ya Allah ya Rabb atuh mah urang datang ka imah kiai jam sabaraha bae kiai teh keur hees bae datang ka dia isuk-isuk aya kiai na nuju kulem oh meureun pentingna taswiridan mun pantes bae meureun gitu kan urang husnuzon ka kiai datang deh ka tas lohor nuju kulem deui jep can anggeus meureun tadi teh geus datang we penting teh ka dinya jam 9 jam 10 Waalaikumsalam kiai aya nuju kulem isi kiai hira udang we isi atuh kiai beuki hees tah moal boga kanyaho atuh beuki hees mah pan boga kanyaho teh ku babacaan ku wiridan loba kanyaho kadinya molor deui sakalina teu molor Waalaikumsalam kieu aya cenah tuh dilebet nuju ningali ieu final goblok kiai Masya Allah nuju ningali Liverpool cenah blodi kiai tolol geus lain Persita deui lain Masya Allah nyisian orang ibadah teh sholawat lalalaunan ke beki ke geus beki bah karak urang bari lempang bari diuk maca sholawat ulah dipaksakeun urang datang ka karaknya doang ganjaranana aju resep urang terus bae penting teh sot nurutan kiai ya mal kebel ya asana kausadain sani ya bener bah nang saminggu teh aduh berbawa diimpus kunaon mabok sholawat kan teu bagus ya lah ya isian di bahasa kolot baheula isian bo sapi atuh muning atuh naon kitu domba eta nyisian nah letik kuru jadi gede sarua ilmu ge ulah aju aya yang bisa bae terus urang ngaji lalaunan boh di mana bae di lembur urang ayo aya nu ngaji yuk urang diuk eta ngaranna keur nyisian diukna di sisi ngajina teu pati beuki di sisi ngaranna nyisian kebel-kebel ragam teh budak tah nyisian ngaranna tah kolot baheula eta di pasar Kemis mah baheula jaya Kiai Haji Mahali guru Abang Eja di kuburna ge dinya deukeut Abah teh ya Abah teh Kiai Haji Mahali baheula amanat mun paeh hayang jeung kiai cenah di kubur teu heula nyana paeh na juk kolot nah eta nyana mah baheula osok meuli kuda kuru tilok meuli nu lintuh jelema nu kuru bae meuli kuru ke di Paraba tuh eta leukeun kolot baheula aju tilok dikencengkeun
lamun ditumpakan teh make sado atau kahar mun dinu loba jelema dikencengkeun tuh jelema loba wow caw wow kencang awas tuh cek jelema gagah amat si kuda pohara jasa dah asal geus liwat ben loba jelema lalaunan deui karunyaeun dina maka kuda ulah kencang-kencang asal di pasar bae udah pasar tuh plak kencang jadi anu nawar mahal bae sebab gagah atau dibeli na mahal ku batur teh Masya Allah padahal cenah teu pati gede ya tapi gagah jasa jangan nyahoan gagah ada di mana eta keur aing kumpul di pasar teh unggal loba jelema gagahkeun dikencengkeun we geus kencengkeun dah barang geus dibeli mah jak kitu-kitu bae terjadi eta taktik tukang kuda eta kos gitu nah iyalah isian supaya lintuh kurang ilmu ge sisian supaya lintuh ibadah ge ngisian supaya lintuh beda ge geus lintuh mah seger kuda lamun geus lintuh seger domba mun geus lintuh seger ngunding sapi sarua urang ge lintuh ilmu seger lintuh zikir seger rohani dan orang aya seger rohani mah ngadengkeun ngaji betah eta ngaranna lintuh cager rohani urang teh ngeunaheun tapi lamun datang mereka majelis saja bae neanganna ge tihang tihang ngeunaheun cager ieu geus siap-siap bae jana geus aduh aja langsung we kitu nundutan kerek eta teh sarua jeung nyayomkeun kiai teh kos kitu guys kiai dadah kiai kiai kula-kula ge sabodo kiai ngocoprak los jadi eta jelema anu keur ngaji hees ngahina ka kiai sebenarnya ieu mah di dieu mah entong ke di nu sejen tungtuna mah nundek-nundutan teh jadi bae ulah kaganggu sih hayu bae sih bila perlu make anggel habek warima waladul wajibah anak korban anu wajib bedana ari hamla maqobla intisal ari walad mah badal intisal artina ari metengan mah nu aya di jero kene can kaluar ti indungna ari ngaran walad mah geus kaluar ti indungna hukum beda ari can kaluar ti indungna mah pepencitanana dipencitna cukup dipencit indungna bae itu ge lamun teh hirup lamun set pencit ayo disesar ku urang kaluar sasada ngaluncat ye atuh mah budak geus bangkotan atuh pecit deui tetep teu meunang langsung haju digodog bae oh tetep kok mau geus aya huntuan mah ulah atuh orok soteh orok lamun memang sorana ea-eaan mun aya awewe ngalahirkeun anak barang borosot geus janggotan kumisan wah ieu mah asana anu kasasar meureun mah tah ieu mah walada kudu kumaha wa waladul wajibat yudbahu anak hewan kurban wajib yudbahu wajib dipenci kok aya bahasa wajibah kieu maksudna Zain nazar de korban sapi tak korban aya sapina berarti kan mayan ai hegrene ai prak datang ke bulan haji nyana tah sapi teh ngajuru bahasana ai ka sapi mah ngajuru lamun ka awewe ka jelema mah ngalahirkeun beda-beda bahasa teh ngalahirkeun tuh kan ai di urang mah beda ai ka sapi ngalahirkeun ai ka jelema ngajuru goblok
beda bahasa. Hindun ka mana bok wari ke rumah sakit keur ngajuru cek jalan teh. Aya anak itu nama sapi nama keur ngalahirkeun tibalik. Bahasa tibalik. Masya Allah, udah urang mah tibalik we. Tai hayam bersihan tah cempal tai hayam. Geus. Aya sia dah dijari kotok. Tibalik eta teh kos kitu teh. Eta teh ari dagingna sopan kuduna daging hayam, ai taina mah kuduna tai kotok. Itu urang mah lain, taina hayam, tai hayam. Ari ka dagingna daging kotok. Seblon. Masya Allah, nanti kalau encan ka Cilongok jalan can jaho bahasa. Cilongok malah lemes. Ya Allah, orang ngadenge orang Cilongok murikak puluh jalan lemes jasa. Tah, iya bahasa ieu lah geus kumaha bae. Aya jelema nu bahasana bagus barang di deuleu beungeutna jore. Aya jelema bahasana jore jasa barang di deuleu beungeutna geulis. Maning mana coba si ayo. Tuh kan. Hei, dek mana? Serem kadengena. Barang di deuleu geulis. Ari ditanya teh, "Bade ka mana?" Di deuleu, "Ya, petot." Aing mah maning nu tadi bae lah. Eta mah Sunda, tapi lamun Jawa urang ge rada teu pati resep aja. Aya jelema geulis geus urang ditanya, "Neng di mana?" "Itu kan takon baju." Wah, teu beres si urang krojo asana ieu mah. Aduh, kan beda Jawa ada krojo mah tuh. Jawa itu makan gini Jogja, Solo, ayun sundi kan gini. Arab ini sih lah. Wes belum merana sih wes. Aduh, ini bahasa, salah. Makin cerita bahasa, ya. Zaid nazar sapi korban haju kuari rene barang itu ngajuru anakna ge wajib dipencit gitu maksudnya anakna ge wajib dipencit teteh beda jeung korbanna sunah Zaid teu omong ka sapi di jero hate be paling dikorbankeun lah jadi korban rene bulan haji ngajuru indung nama dikorbankan eueuh masalah anak nama tak anakna teu dipencit eueuh masalah tu bedana kos kitu tah korban wajib mah anakna wajib dipencit tapi lamun korban sudah teu kudu anakna mah kayak sugan 2 tahun deui jadi korban deui daripada dikorbankeun ku ari mending engka 2 tahun setahun ka setahun ka hareup anakna mun korban wajib dipencit tapi lamun korban sunah teu kudu dipencit sakitu permasalahan ke anak-anakna diatur-atur walau ngan bedana kaki Zaid meunang ngadahar sakabeh anakna bedana ai indung nama eta makan teu meunang didahar lantaran korban wajib ai anak nama tama meunang kunyana didahar deu kabeh ge masalah bedana sakitu bablu dikorbankeun nama kapan indungna peda aya anakna wajib dipencit ngan meunang didahar kudu korbanna dikiaskeun kana surbu fadilil baniha minum sesa cai susuna masalah ieu teh korban bikang ulah awewe nya beda tah lamun ka embe mah bikang kalalakina jalu ieu sapi ge sapi bikang mun lalakina jalu urang lain ieu sapi istrina atau awewena nu saha tuh nu Hindu nu boga mah bikang goblok ka jelemana nu boga bikang ai sapina awewe dibalik atuh kuduna ai sapi mah bikang mun kalalaki jaluna tuh jadi setrop bahasa teh ngeunaheun kadengena dah
wari aya cai susuan pan eta teh geus dinazarkeun makan nu Gusti tapi eta cai susuna meunang diinum sanajan geus dinazarkeun ieu ge anakna teh dikiaskeun ka cai susu dina pada meunang di daharna tuh wallahu a'lam bissawab.